Bismillahirrahmanirrahim. Wasali satu sareng ari karomah anu katilu. Eta annahu sa'nyanyana Gusti Allah. Eta ja'alaka parantos ngajadikeun Allah ka anjeun mazkuron kana anu disebut indahu di hadrat Allah. Li hadisin karana aya hadis Rasul man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu. Man sing sajal dzakaroni nu dzikir si man ka kami fi nafsihi dina hatena itu siman. Dakartuhu mangka zikir kami ka itu siman fi nafsi di dat kami. Waman sing sajalma dzakaroni anu zikir siman ka kami fi malain dina riungan dakartuhu mangka ingat kami kaitu siman fi malain dina riungan khairun anu leuwih alus. Khairin riungan anu leuwih alus min malaihi tibatan riungan itu siman. Karomah anu katilu nyaeta mazkuron indahu. Logat harfiah nama sahanu eling ka kami ceuk Allah maka kami ingat ka manehna. Mana eling jalma jeung eling Allah beda. Ingat maku hate di Allah mah panta aya hatean. Maksudna zakartuhu te fi nafsi di dieu. Nyebut kami kaitu siman dina dat kami kitu kumaha. Jadi mahbub Allah. Ieu teh manana teu jauh wa manala rutbatal jam'i tawalallahu birriayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan. Sajalma anu jam'u ka Allah, sahajalma anu menang darajat jam'u, maka Allah ngajamin ka eta siman waliyun. Tawalallahu birriayah wal inayah, ngaraksa, ngajamin, ngajaga, mulasara, nanggung jawab eta tawalla manana. Ieu karomah anu katilu ieu mazkuron indahu. Populer di hadapan Allah maksud. Kamari karomah Allah teh nu dipasikeun ka abdina aya 3. Numawi jalma nu dibere 3 ku Allah eta ditaekeun kana derajat anu mulia. Maka hakikatna diagungkeun ku Allah. Allah ngamulyakeun abdina ku cara mere 3 karomah. Nu kahiji zakiron lahu. Zakiron lahu teh nu eling ka Allah. Maknana lisan eling, awak eling, hate eling. Penjabaranana ngobrol bener pagawean amal soleh hatena tajalli ka Allah tah kitu. Eta karomah nu kahiji. Datang we karomah nu kadua mazkuron bihi disebut ku Allah. Realisasina kumaha Allah nganisbatkeun zikir ka eta jalma. Padahal jalma teu boga naon-naon, tapi Allah nganisbatkeun ka eta jalma. Naon sababna? Eta jalma jam'u ka Allah.
panati makhluk. Di mana jalma Syekh Yusuf Al-Azami, di mana jalma ngomong hatena bari jamu ka Allah, maka nu ngomong lain eta jalma, tapi hakikatna Allah maka lisan eta jalma. Nah gitu. Populer cek bahasa sederhana mah populer di kalangan ahli Allah. Populer di kalangan ahli-ahli Allah. Nabi kan nyebutkan hadza waliyullah. Nyebut hadza waliyullah teh batur memberi jamu, lain bari goplah kuas urang. Ukur mangi beja mungkul. Cok batur ieu teh waliyullah, dijarahan kurang ternyata Mbah Jamrong. Nu dijarahanna. Mbah Jamrong teh ahli mahjub, nu hatena kotor ku surah Aqwan disebut Mbah Jamrong mana. Tapi nu nyarita hadza waliyullah teh nu jamu, hakikatna mah Allah nyebut ka eta jalma ieu kakasih Allah. Populer di kalangan waliullah. Nah, ieu mah populer di hadapan Allah ieu mah. Lain populer di kalangan ahli-ahli Allah, geus populer di hadapan Allah. Ya karomah nu katilu. Lain sakadar abdi Allah nyebut hadza waliyullah, tapi Allah geus nangtulkeun yen anjeunna kekasih Allah. Hadza mahbubi cekal. Hakikatna mah kitu. Ya kekasih kami. Populer, aya nu populer di hadapan ahli Allah, aya nu populer di hadapan Allah. Disebut manusia langit. Anu populer di hadapan Allah. Mata kaya hadis man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Sajalma nu ingat ka kami dina hatena, mangka kami ingat di dat kami ka manehna. Wa sadzakartuhu ti Allah manaon ngajamin mulasara ngajaga pokoknya jadi mahbub Allah. Jadi orang populer di hadapan Allah, jadi kekasih Allah. Mata kekasih Allah kabagitilu, aya nu kanyahuan kuno bodoh jeung kuno pinter. Aya nu kanyahuan kekasih Allah kuno pinter wungkul nu bodoh teh nyahuan. Aya kekasih Allah anu teh nyahuan makhluk Allah sehingga malaikat teu apal Allah wungkul nu uninga ka kekasih Allah. Aya kan. Geus leuwih hebat mah ka ditu. Wa man dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairun min malaihi khairin min malaihi tenanaon eta. Sajal manu ingat ke kami dina riungan, maka kami ingat ka manehna dina riungan anu leuwih alus tibatan riungan manehna. Riungan mana? Hadrat Allah. Para muqarrabin wukuf di hadrat Allah. Alus di mana? Ngariung muka tumpeng jeung ngariung maca Quran. Riungan-riungan ahli Allah, aya riungan abna dunya beda riunganana kan. Riungan muqarrabin. Jalma-jalma anu geus kaasupkeun kana makom muqarrabin teh pangtungtungna kahebatan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riungan muqarrabin kan. Ieu mah populer di hadapan Allah. Wah, geus hebat ieu mah. Kakasih Allah nu paling hebat. Tah eta karomah anu katilu. Patamama mangka nyampurnakeun Allah. Nikmatahu kana nikmatna Allah. Alaika ka anjeun bidzikrika kusabab eling anjeun atawa bidzikrika ku disebutna anjeun indahu di hadrat Allah. Kitu maksudna eta. Wala zikrullah yakin ari zikirna Allah akbaru eta leuwih agung. Wala zikrullahi akbar. Yakin ari zikir ka Allah teh atau ari panutur Allah teh akbaru leuwih agung. Maksudna di dieu mah lain zikirna ka Allah agung, panutur Allah leuwih agung. Ingat makhluk ka Allah agung keneh ingat Allah ka makhluk. Itu paham teu? Kaalusan abdina nu disebut ibadah waslah ka Allah
pamasihan Allah lebih agung. Lain panutur teh maksudna disebut hungkul lain. Urang gesek mere, ya kainget. Masuk gitu. Oh inget teh mere. Lamun orang amal soleh ka Allah, Allah lebih gede merena ka urang tibatan ukuran amal urang. So tibatan amal urang nu matak cek dina iltija ya qodimal ihsan nu ti heula ka alusanana. Urang mah mere alus mun jalma mere alus. Lamun jalma can mere alus mikir heula rek mere alus. Batur mah teu mikiran jalma eta mere alus, nu penting aing mere alus teu heula. Jalma nu geus kasifatan ku Allah mah anu didohirkeun qodimal ihsana tara mikiran batur mere alus. Pokona prok jeung jalma aing kudu nyieun alus ka eta jalma. Geus kitu. Henteu kieu ngadaguan si eta rek naon ka aing. Lamun alus kakara aing alus. Tadi bisi lamun maneh eling, aing eling ceuk Allah. Bisi ngadaguan eling jelema kakara Allah eling. Kakara Allah ingat. Muatak jalma nu teh yang hareup ka Allah ge dibere ku Allah. Heula mana makhluk nyieun alus ka Allah jeung Allah ka makhluk cisok. Ari awak dijieun bisa. Allah, geus boga gawe naon meme ya Allah kurang ka Allah. Muatak ya qodimal ihsan. Ya qodimal ihsan, ya Hanan, ya Manan, ya qodimal ihsan, makhrajun lil adyan. Hutang tali hutang duit, eta mah leutik hutang duit bukan. Nu gede mah hutang usul ka Allah. Salat mah salat ngan usul henteu. Aduh aing boga hutang usul ka Allah bener. Salat mah salat ngan musahadah henteu. Aduh boga hutang musahadah. Saha solusi hutang teh? Allah makhrajun lil adyan. Mata kena iltija makhrajun lil adyan. Bahasanya gitu. Judlana bil Qur'an. Eta dibaca ku urang. Eta teh mentak disebut iltijaul mudlib. Iltija usalik, iltija ul murid, iltija'u ahlil lah. Oleh Allah iltija jawab paham. Jadi bahasa ingat naon? Kaalusanana datang. Nah, ingat. Ieu mah sok basan tilam ka emut. Masuk gitu. Bahasa kalau mun ingat mah mere bener. Ya. Jadi kayaknya, aing sok ingat we ka maneh hari mere tara bohong. Bener kan? Mun aya ingat-ingat cicing wae. Ari imut teh hungkul eta mah imut bohong. Saanu eling ka Allah, maka Allah mere, maka Allah eling ka eta jalma anu leuwih gede daripada elingna eta jalma, kitu atuh. Kumaha nu tadi? Zakiron lahu, Allah mere madzkuron bihi, madzkuron indahu. Padahal Allah hak urang. Nisbatna zikir di urang. Sanu zikir, nu boga kalakuan anu boga tingkat zikir. Lain urang. Nya jalma paeh inget. Ari urang hirup teh, hirup. Tapi eling ka Allah. Jadi dielingkeun ku Allah. Nanti ari hirup teh eling. Ari teh eling teh mah maot. Tak cek ahli tasawuf ulah sok ririungan jeung nu paeh. Bisi maneh ka bawah paeh. Sabab lamun hate maneh geus paeh jadi saya juri hate teh. Lamun geus hate jadi saya juri mikirna juga juri. Kalakuanna ge kawas lila-lila jadi juri. Gitu. Eta cek bahasa ahli tasawuf. Ya jalma-jalma nu populer di hadapan Allah. Luar biasa kehebatanna ka. Tadi artina Allah eling ka anjeun teh. Jadi kasayan Allah lebih tiheula daripada anjeun. Kadua kaalusan Allah ka anjeun lebih gede daripada kaalusan anjeun. Artina naon? Dina nalika urang gawe hade, entong ngaku boga hade, da anu timbul di urang sifat jamal Allah. Jadi nu Allah lain. Kitu artina teh kan. Lain sok cenah eling orang Allah ingeteun ka urang ari tadi poho kitu Allah. Tara poho Allah mentara.
Jadi jalma nu eling ka Allah, ku Allah dipasihan anu langkung sae daripada ukuran kealusan eta abdina. Tah kitu. Entak beda-beda, aya nu ngaji hayang gede, oh aya nu ngaji ngarah ka bawah gede. Pedah ngajina gede, eta pengajian gede. Mata kan tabligh asghar mah teu daya kan tabligh akbar. Rek milu gede. Ngaji neangan gede kalah leutik dan nu akbar mah Allah. Kuduna ngaji bari ngarasa leutik, bari nyaksi akbar Allah jadi badak. Aya rumusna apa? Jadi salah ya dasar teh nyaho Allah. Neangan gede kuliah Allah rek gede kumaha manehna ge leutik. Nyarane kanu ripuh, wah belegu. Nyarane mah kanu gagah kanu kuat. Nyarane mah kanu gagah kanu kuat. Ayo ilmu warisan ti para rasul teh ilmu-ilmu anu paham kana hirup hakikat nu sabenerna. Dun cicing di dunia apal dunia sabenerna. Tuluy manehna hirup apal hirup nu sabenerna. Tuluy ilmu apal ilmu nu sabenerna. Tuluy ibadah apal ibadah nu sabenerna. Gitu. Da sabenerna mah ya di Allah kabehna. Lamun aya amal teu balik ka Allah eta amal teu sabenerna kan. Bahasa zikir kudu ditakwil lain Allah eling. Ya Allah mah hate. Jadi ingeutkeun euy Allah kok aing buktina ngarijian kok. Hari kitu Allah kungsi poho. Bahasa zakartuhu teh kami eling ka itu si jalma, jalma nu eling ka kami, maka kami eling ka eta jalma. Allah mafarin kasayan ka jalma nu eling ka Allah. Sehingga saking sayana Allah nganisbatkeun zikir ka eta jalma padahal zikir nu Allah sebenarnya. Pan urang mah paeh zikir kumaha? Allah nu hirup, Allah anu dizikir. Mun aya anu paeh inget. Nu paeh ingetan teh kana dirina teh ingetan. Tak gitu kan. Artina anu zikir ka Allah teh ku Allah dipaparin anu saraya jeung Allah naikeun darajat ka eta jalma anu zikir ka Allah. Nu zikir ka Allah tahu diri sabab nyaho ka Allah. Namun orang tidak tahu diri berarti teu nyaho Allah. Oing hebat teh nyaho Allah teh. Padahal anjeun bisa dibisakeun ku Allah. Coba lamun hayang nyaho ka Allah, Allah urang hebat, Allah nu ngahebatkeun kuring, Allah nu ngabisakeun kuring. Jadi bisana muliakeun urang, da eling ka Allah, nu teu eling ka Allah ngaku we dirina hebat. Tuh. Nu goplah teh eta teh tidak tahu diri, sabab teu nyaho ka Allah. Teu nyaho teh teu eling, ari teu eling mah pada sok nyaho ngan sakapung teu nyaho. Sebutan teu eling, ari inget mah sok aya poho, gitu bedanya. Beda. Nu poho mah tadina elingan ayeuna jadi teu nyaho. Ari poho teh teu nyaho deui. Oh ieu mah lain teu nyaho, aing mah poho, poho teh teu nyaho. Sok mikir. Pikir ku urang. Aing mah lain teu nyaho Allah, ieu mah poho ka Allah. Ari keur poho nyaho teh. 2 jeung 2 anu poho. Nyaho kana opat. Anu poho teh teu nyaho gitu. Berarti jalma anu eling teh nu makrifat ka Allah di mana makrifat tangtu eling. Jalma leungit makrifatna dicabut ku Allah teh eling. Matak batul mah lamun goplah teh ngahukuman murtad. Teu nyaho Allah tadina aing balik kana kufur. Hukuman kufur urang mah lah goplah dosa leutik kitu kudu ge muruluk sugan. Wis nyebutkeun kudu muruluk goplah dosa leutik. Lain dosa leutik goplah teh badag dosana mah ngan dipigawena kudu lemes. Hate poho ari poho teh hate lin. Oh, hate poho. Dosana mah gede, ulah sangka leutik. Padahal dipigawekeun leutik disaanggap dosa leutik. Matak abdi Allah mah makom abidin mah sok diunak usukeun dosa leutik dosa gede. Ibadah leutik ibadah gede. Matak dipilihan ibadah leutik gede ganjaranna. Ya betul-betul purun da leutik. Padahal mah saleutikna ge buruhan Allah tadi. Cok. Ingatkeun ku urang.
Jadi poho teh nya eling teh makrifat. Di mana teu aya eling berarti kosong tina makrifat. Kayak gitu sekali hakikat mah. Ari makrifat teh naon? Ilmu nafi'. Jadi ujung-ujungnya makrifat kan. Jadi Allah maparin makrifat ka abdina tilu tahap. Aya makrifat dina zakiron lahu, aya makrifat dina mazkuron bihi, aya makrifat dina mazkuron in. Beda-beda. Makrifat, ari makrifat teh naon? Ilmu nafi'. Aya bahasa kolot baheula kumaha? Ilmu tuntut dunia. Dan poe ilmu nafi' eta teh kan. Teangan ilmu nafi', teangan dunia nu berkah. Ya mau neangan ilmu, paya ilmu. Neangan harta, paya harta. Itu ngitung berkah. Padahal ilmu tuntut dunia siar. Ya, cek ba'dul hukama mah kieu kan bahasana ya. Jadikanlah ilmu nafi sebagai pendapatan harian. Kabam teh. Memakai bahasa sederhana ya malah pakai bahasa santri. Jadikanlah ilmu nafi sebagai pendapatan harian. Mun batur waktu adalah uang, urang mah waktu adalah ilmu nafi. Tiap waktu ilmu nafi tambah terus datang. Eta ilmu nafi kade sih. Eta bahasa anu sederhana. Jadikanlah ilmu nafi sebagai pendapatan harianmu. Jadi lamun liwat waktu teu meunang ilmu nafi rugi ngeresan. Watul mataib ismoni. Waktu adalah uang, orang mah waktu adalah ilmu. Gitu kan. Urusan uang, nuturkeun. Engke bakal diterangkeun. Ilmu nafi, rezeki berkah, amal waslah. Tilu, moal bisa dipisahkeun. Batak himah teh urang kana ilmu. Jadi pendapatan harian teh lain duit kan. Lain dunia, lain jabatan pendapatan harian. Ilmu nafi. Tambah umur, tambah ilmu nafi. Ilmu nafi teh naon? Ma'rifatullah. Ilmu nafi. Eta saking pentingna ilmu kan. Naon sabna? Aya niat sabada ilmu. Aya amal lamun aya ilmu. Bener kan? Mata ilmu paling penting. Bahasa ilmu. Mata kolot baheula mun hayang bagja dunia akhirat, ilmu tuntut dunia siar. Kayak lo banu salah ngartianna teh. Sing daek ngaji sing ketul usaha. Ilmu tuntut dunia siar. Ya surah basilah bab ilmu tadi. Sebagai pendapatan harian orang. Lamun tiap hari, tiap waktu tenambah makrifat ke Allah, rugi hidup. Terus naik. Sing digubrak kana dosa ge naik makrifat. Oh mau salat. Ya mau boro-boro doraka. Salat ge kalah jadi hijab ilmu nafi. Silakan kan. Saur Ummi Salamah nuka tampi ti Imam Ahmad ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap ba'da salat subuh Rasulullah teh sok ngadua. Pas tiap ba'da salat subuh Rasulullah teh sok ngadua. Kieu bahasa doa nanti. Dipigal kurang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Gitu. Cukup salam. Rasulullah waktu subuh macakeun doa eta. Allahumma ya Allah
ini sayaktosna abdi as'aluka nyuhunkeun abdi ka Gusti ilman nafian kana ilmu manfaat. Hiji warizqan thayyiban rizki anu halal nubat nusae. Wa amalan mutaqabbalan amal anu wusul mutaqabbalan teh. Lain amal makbul, amal makjur maksudna mutaqabbalan di teh. Makbul dina makom wusul. Eta tiap pada salat subuh. Lamun orang teu paham kana makna tadammun dina ieu hadis, ukur sacara welekna lafadzna hadis mal aneh. Urang osok minta ilmu nape rezeki anu halal sarta jembar teu susah payah milarina malah maloba urang mah Rasul mah diringkeskeun. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran rizqan halalan thayyiban wasi'an min ghairi ta'abin wala masaqatin wala dhairin. Wah geus loba di gadis neangan anak ulah hese bising loba ongkon rizqan thayyiban. Cek ahli ma'ani dina ieu hadis aya dua makna tadammun. Hiji makna anu kahiji bahasa Rasul ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ieu perkara nu tilu tara pisah salawasa. Mun ilmu manfaat rizkina thayyiban. Mun rizki geus thayyiban ilmuna ilmu manfaat muncul amalan mutaqabbalan. Eta kan. Jadi mana tadammun dina ieu hadis teh nu tilu tara pisah. Ilmu nafi', rizki halal, amal makjur. Kunaon rezeki teh teu halal. Hayang nu halal nganu haram nu kapanggih. Ari neangan nu halal mah hese, ari neangan nu haram mah bobari. Ieu teh teu maksud ge aya we ngakuler si jalan. Asa gampang-gampang teuing kana haram. Asalna naon? Ilmu teu nape kan. Nu ilmuna nape Allah ngaraksa moal mere rezeki nu teu thayyiban. Nu arusaha menang rizki teu berkah karena usahana teu make ilmu nafe. Geus kitu. Oh kurang diguar seutik-seutik sinyaan. Ari neangan mah hayang rizki berkah, ari meunang anu teu berkah. Kunaon? Neanganana rizki teu make ilmu nafe. Neangan bari teh nyaho Allah. Gede ilmu nafe teh aing atuh bari ka talar api ya kan dagang es teh tapi teu laku-laku. Salah ngartikeunana. Nyaho Allah maksudna ilmu nafe teh. Di mana jalma geus suka ilmu nafe nyaho Allah. Di mana neangan rezeki bari nyaho Allah berkah rezekina. Di mana datang rezeki geus ngahiji ilmu nafe jeung amat jeung rezeki berkah, rezeki thayyiban, rezeki halal muncul amal tak gitu kan? Ari geus aya amal soleh, kapan jalan nepi ka Allah teh amal soleh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. So kan. Liqa Allah teh lain geus maot ke. Ayeuna geus menghadap Allah. Jadi kamari ka mana? Keur hirup. Ngamanaan papangijeng Allah teh maot kasih geus panggih geus maot pangijeng Allah. Lain kitu batur maka. Nu hayang asup, anu hayang usul ka Allah nepi ka asup kana surga Allah, maka kudu amal soleh. Ngan amal solehna wala yusyrik bi ibadati rabbih ada amalul waslah. Ibadah bari wusul hate ka Allah. Eta kan. Amal soleh kita aya waslahan mah, amal musyrik. Butuhan ilmu musyrik. Mending mawa dosa tapi hate tauhid daripada mawa salat hate musyrik. Bener. Oh, mau salat sedunia, balas loba salat mah. Udah ahli amal soleh. Tapi hate musyrik, mah butuhan Allah. Kajian mawa dosa hate tauhid ka Allah. Pandina diskusi, ba abdi kami geura baralika kami.
Asal ulah mawa hate musyrik, dosa sapinuh dunia dihampura ku kami sekali. Matak tobatan nasuha teh tobat bari usul. Tobat bari nyaksi jalan Allah. Cuma tobatan nasuha teh kemana ditarjamakeun di dinya ngajam tong balik deui istighfar nya gitu. Eta tobatan nasuha teh. Lamun teu usul ka Allah ngajamal balik deuna setengah hate. Sabab naon? Nyaksi ka Allah tajalli kana gorengna dosa. Moal yakin kana 100% gorengna dosa mun teu tajalli ka Allah. Bener kah? Apal pilarana ngadahar sangu reumeuy naon? Reumeuy oyek teh. Lamun geus ngasaan sangu beasi anyur. Ari teu apal mah ya biasa nikmat we. Teu apal nikmat dunia teh asa hebat. Padahal hebat mah nikmat sekali Allah mah dunia mah nikmat, sakedeung jawabna. Jeung sok ditungtungan ku balai bener. Bunga keur aya di mana eueuh susah. Lamun bunga ditungtungan balai bunga lain. Bunga kudu sakedeung bodoh. Ari hayang bunga ku sakedeung mah gampang tinggal ngimpi we. Ngimpi jadi raja, berarti jadi raja. Hudang sare bunga kunaon ngimpi jadi raja aing. Pedah ngimpi jadi raja bunga asa jadi raja. Belegu ban. Hakikat nikmat nu tara ditungtungan ku balai, eta hakikat nikmat. Matak paling leutik ka mana nikmat mah akhirat, lain ayeuna. Nikmat ayeuna mah lain nikmat, sabab ditungtungan ku bala. Tuang wareg sok tuangna sok lamun eueuh WC insyaallah 2 poe jujung kelan. Bener kan? Balai eta. Nikmat ditungtungan balai mah lain nikmat. Datang duit 100 juta ayeuna nyaho isuk rek leungit ngarasa nikmat mah. Oh, mun ngarasa nikmat teh bodoh. Ah bunga we ayeuna isuk mah leungit mah isuk we. Belegu kitu mah kan. Nah, gitu kan. Waduh. Sajalman yang panggijeng Allah usul ka Allah. Jalma nu ngarepkeun usul ka Allah kudu daek amal soleh bari ikhlas. Gitu Pak. Ari bisana ikhlas dina amal sabab ilmu nafi. Kamari cacarakan kumaha? Hiji-hijina ilmu nu bisa nyelesaikan urusan nafsu, nu bisa dijadikan alat pikeun beberes urusan nafsu, ilmu nafi. Jadi pengusaha tapi make ilmu nafi insyaallah berkah rezekina. Geus boga ilmu nafi mah hebat kan? Geus selesai urusan nafsu mah hebat. Jadi minantu hebat. Sampai selesai urusan nafsu. Jadi mitoha. Jadi santri selesai urusan nafsu. Jadi hebatnya jamaah karena selesai urusan nafsu. Oh yang jadi jamaah kaya hebat, lamun selesai urusan nafsu rumit. Kamu pakir. Jadi lamun hayang beres mah hirup mah lain dengan beunghar, tapi neangan selesai urusan nafsu dan rumah jadikeun rumit hirup mah nafsu. Boro-boro fakir beunghar ge moal selesai urusan nafsu mah rumit. Surah Kahfi itu kan cirian. Surah Kahfi surah 18 ayat 110. Engke telah aku akan itu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Eta sok telah. Lamun hayang usul ka Allah iya ibadah sing sakitu. Kudu riweuh neangan rumus ka mana-mana ulah. Nu fakir ibadah ikhlas bagja dunia akhirat. Nu beunghar komo. Nu pinter selesai urusan nafsu bagja dunia akhirat. Anu bodoh selesai sarua. Jadi lain fakir lain bodoh nu ngarumitkeun hirup mah teu beres urusan sakitu geus tanamkeun. Tama kudu tulisna pantok sing gede. Lamun istri aing gara-gara salaki fakir jadi rumit bohong dibere beunghar ge rumit maneh. Dibere beunghar sieun ku batu ribu gini. Dibere nu fakir pusing kurang hayang. Moal angeus teh geus urusan nafsu mah naon oge kan. Nu bodoh nu pintar nu fakir anu beunghar teh selesai urusan nafsu kusut hirup geus.
Itu jalan tikus. Neangan kabagjaan make jalan tikus, bocoran ti waliullah teu kapanggih ku urang mah man. Urang mah nyangkana bagja teh kudu beung hareula, tuluy pinter, boga jabatan luhur, wah hareuna bocek saha bohong. Selesai urusan nafsu. Hiji, hirup yang bagja dunia akhirat mah kudu sanggup beberes urusan ari ilmu ngan hiji-hijina anu jadi alat beres urusan nafsu ilmu nafe. Pinter tapi teu nape ilmuna, kusut hirupna ulah nu pinterna kan. Loba nu pinter kusut? Loba. Pinter ngajina tapi teu soleh teh kumaha. Teu nape ilmuna gampang. Tanya Allah. Singkat kan? Nah, jadi makna anu bieu teh makna tadamun ceuk alimaani dina hadis anu bieu nu kahiji nu tilu tara pisah. Mun ilmuna nafe rezekina berkah. Lamun rezekina geus berkah dahareunana halal, ilmuna nafe ibadahna usul. Geus kitu. Jadi teu usulna ibadah gara-gara naon? Ilmu teu nafe. Gara-gara teu selesai urusan nafsu. Lantaran hiji-hijina ilmu jadi alat pikeun beberes nafsu, ilmu nafe, maka sanajan ilmu boga lamun teu nafe, moal selesai urusan nafsu, di mana teu selesai urusan nafsu, boro-boro fakir beunghar ge kusut, boro-boro bodoh pinter ge kusut hirupna. Aya jalan tikus kepengi, wah kepangi. Aing fakir teu kudu kepikiran beunghar, bisa bagja cek ajengan kamari asal beres urusan nafsu. Ngan mah beres urusan nafsu lamun ilmuna lain ilmu nafe, maka filari ilmu nafe jadikanlah olehmu ilmu nafe sebagai pendapatan harian kita. Tak paham juga. Tambah nyawa ke Allah, menang tisawah untung, tambah naik marifat ke Allah, menang panggih sakapeung panggih jeung rugi dagang, tambah naik marifat ke Allah, sakapeung panggih nu halus naik, panggih nu goreng naik, wah tinu halus tinu goreng naik terus, nu goreng halus kabeh keur nu boga ilmu nafe. Hiji sabun dua ditinggali ku ahli ma'ani, makna tadamun nu kadua naon? Tartibul nas'i, tartibul wujud. Tartib wujudna nu tilu, hiji ilmu nafe heula, tuluy rizqan thayyiban, tuluy amalan mutaqab. Eta heula. Cak nu ngaji teu meunang ilmu nafe, teu nepi ka rizqan thayyiban. Jalma pinter ngaji rezekina tapi rezeki haram. Karena ilmuna teu ilmu manfaat mangka diuntuikeunana jeung rizqan thayyiban. Di mana ilmu nafe dahareunana pakaianana hartana halal muncul di eta jalma amalan mutaqab. Ilmu nafe rizqan thayyiban amalan mutaqabbalan. Tartibul wujud. Matak makna kahiji dina hadis anu bieu dina doa Rasul ilman nafi'an ditempatkeun nu pangheulana. Naon sababna? Ieu teh hiji dilalah sangat pentingna ilmu. Sangat pentingna ilmu nafi' nepi ka ku Rasul ditempatkeun dina ilman nafi'an kahiji. Henteu rizqan thayyiban heula henteu. Ilman nafi'an. Eta teh dilalah karena sangat pentingna ilmu. Nu matak al ilmu aula bitaqdim, ilmu leuwih ti heula utama diheulakeun ilmu. Naon sababna? Sabab amal teu make ilmu lain amal, mata kudu boga ilmu heula memeh amal. Ari boga ilmu kudu ngaji heula. Mun jadi gubrak ilmu berapa? Mata rumusna proses hirup bagja dunia akhirat nu kahiji teangan guru mursyid. Da ilmu nafi aya di guru mursyid pan. Allah nurunkan ilmu nafi ka muka bumi ieu disimpen dina hate guru mursyid. Neangan ka jalma, tapi ilmuna guruna lain mursyid. Moal nafi ilmuna moal. Oh, teangan guru mursyid. Wis kapanggih guru mursyid, guruan ku urang. Urang sing sanggup jadi murid sodi.
Di mana urang geus jadi murid sodik, hasil ilmu nafi ti guru mursyid, muncul rizqan thayyiban, muncul amalan mutaqabbalan. Di mana geus amalan mutaqabbalan, sing ingat paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan wala yusyrik bi ibadati rabbih. Nepi ka Allah teh sabab amal soleh anu ikhlas. Teu ikhlas amal teh bisa jadi rezeki teu halal. Loba ngadah riba. Matak idza dakhalal haram kharajal maksiat. Lamun nu didahar barang haram, nu dipake barang haram geus jadi tanaga hayang doraka we. Heser pake ibadah. Atawa bisa ibadah ngan teu bisa ikhlas. Matak sing ngoten tadi. Tartibul wujud. Urang neangan ilmu nafi di mana? Di guru mursyid. Lamun jalma itu teu boga guru mursyid, nepi ka maot Allah teu ngadatangkeun guru mursyid, hakikatna teu ditulungan ku Allah. Lamun Allah rek nyalametkeun jalma, Allah ngutus hiji jalma sebagai mursyid eta jalma pikeun ngabimbing ibadahna supaya hasil ibadatul waslah. Jalma neangan guru mursyid teu kapanggih nepi ka maot, hakikatna teu ditulungan ku Allah, diantar. Tapi kajian loba dosana ya jalma tukang bobok, tukang tarok, tapi aing rek nyalametkeun gampang cek Allah. Kari aing ngutus hiji jalma sebagai mursyid dina hatena ilmu nafi. Papanggih jadi murid sodik, menang ilmu nafi ti guru mursyid, kajian teuing sabaraha menit deui ka maot. Engke bakal timbul ilmu nafi, rezeki halal, amal mutaqabbal. Tak Rasul ngaduaan teh. Kapaham teh. Matak proses hirup diringkeskeun ya. Hiji teangan guru mursyid. Nah, nu matak Imam Al-Haddad Al-Hadrami kun sadidal khirsi ala talabi syekhil mursyidi. Anjeun kudu kadedemes neangan guru mursyid. Sabab jalma lamun hirup teu dibere guru mursyid, hakikatna teu ditulungan ku Allah. Di mana jalma teu ditulungan ku Allah, saha nu bisa nyalametkeun jalma nu ditulungan ku Allah. Sisa. Ilmu teu nafi, boga amal teu mutaqabbalan, boga rezeki teu thayyiban. Sabab naon? Allah teu nulungan, teu ngadatangkeun guru mursyid. Prosesna kahiji datang guru mursyid, mata guru bunga. Cana naon? Idza wajadtal mursyid tasil ilallah. Ceuk Imam Al-Haddad. Panggih jeung guru mursyid dan nepi we sia ka Allah kudu mikirna naon. Samenit oge bisa wusul ka Allah guru mursyid teu kudu rieu. Nah tungtung nyawa ge bisa wusul, bisa. Nah sama apal jalan tikus teu jauh-jauh. Ya mau jalan protokol terus sudah. Apal jalan tikus, apal jalan satapak. Jadi we hese arek nu ringkes teh jalan teh. Kudu beunghar heula, kudu pinter heula, katalan alfiah heula. Rek ibadah ka Allah sinan nalar jurumiyah heula, sinan alfiah heula. Lillah kan. Lillah belot eta mah. Belot. Lagi ibadah ke Allah mah nyaho Allah. Geus nyaho Allah, nyaho praktekna ibadah ke Allah secara ilmu fardu ain. Nu mata ari ngaji teh kudu dipilihan, langsung fardu kifayah. Fardu ain sote. Lamun fardu ain ilmuna, ari fardu kifayah mah fardu kifayah. Ari fardu ain mana? Nu teu dihampura, nu teu aya rusuhna bodona, eta fardu ain di ajina. Ari fardu kifayah mana? Nu di mana diaji ku batur sawarehna lubar dosa sawarehna. Eta fardu kifayah. Ari nyaho ka Allah kayat digantian ku batur. Mah bisa jadi nyaho ka Allah fardu ain. Loba nu kadar Quran geus tatalar ka Allah can nyaho. Jadi we riweuh, alus teh maca Quran mun nyaho Allah. Tapi lamun maca Quran aku bisa maca hungkul katar lapadna hungkul ka Allah teh nyaho, insyaallah pake nipu maca Quran teh. Kudu apa kan? Jalan nu sabenerna lain paya nalar Quran. Awas. Kudu nyaho Allah lah. Saha jalma anu bisa nyalametkeun nu teu ditulungan ku Allah sisok. Hakikat pertulungan Allah ka urang rek nyalametkeun Allah maparin guru mursyid. Rek pakir, rek bodoh, rek beunghar nepi ka Allah salamet dunia akhirat. Teu kudu riweuh ka. Tong mikiran bawa duit mun teu boga duit. Engke ge insyaallah geus nyaho Allah mah sabar dina teu boga duit nepi ka surgana Allah.
Si orang disautikan duit di dunia tar ditayakeun derajat akhirat nu kacida kan. Geus akhirat mah alhamdulillah sukan. Kur di dunia mah ceurikeun maju usah. Orang geus ka akhirat mah waduh aing bisa hebat sakieu teh karena sabar bareto keur diceutik. Alhamdulillah. Nu pinter mesti ayeuna alhamdulillahna diceutik teh. Alhamdulillah teu pati loba teuing duit. Naon saobna? Loba duit rek ngaji. Geuning aya anu loba duit ngaji. Saeutik. Saeutik teh artina pilihan Allah. Nu hararebat ceuk Allah eta. Tadi ingat, balik deui ilmu tuntut dunia siar. Kisah rumusna kumaha Kang. Daek ngaji bari daek usaha. Lamun muktasibin. Ari mutajaridin mah teu kudu usaha. Daek ngaji. Matak nu alus daek ngaji, daek usaha. Sederhana we lah. Neangan harta daek, carana ku jalan anu bener. Ngajina da daek, alus, muktasibin. Oh ya anu daek ngaji tapi teu usaha. Lain teu daek teu usaha, kunaon? Teu boga jalan usahana. Sa mutajar alus. Nu salah mah nu katilu. Usaha daek ngaji teu daek, tah eta salah. Ketul usaha ngaji teu daek. Budun ya abnai dunya. Teu kabagian bener. Tapi aya nu pang nyucudna teu bener pisan. Teu daek ngaji teu daek usaha. Teu dunya teu goblok gitu. Kartos kan. Aya nu usaha bari daek alus muktasibin kitu ngaji sok ade kakasih Allah kene niat teh bener nu penting make ilmu man ya Kang ilmu tuntut dunia siar teh di maknaeunana ta eta teh kan kade kieu ya ilmu nafe talajum jeung rizki berkah ilmu tuntut dunia siar nu disiar teh rizki anu berkah lamun ilmuna kerneangan rizki ilmu nape mangka rizki berkah. Jadi mana nate talajum antara ilmu jeung rizki berkah. Lamun ilmu nape rizki na berkah, lamun rizki na berkah ilmu na nape. Kapaham tuh kan? Nu teu berkah rizki na teu nape nu tara menang rizki, nu tara menang ilmu nape teh nu rizki na teu koneangan ilmu mah tapi tedekeun menang rezeki berkah guru lain mursid ki musadek di guruan teu pugu-pugu hayang mah yang halus kulantaran rezekina teu berkah teu menang ilmu nafe kartos kan jadi bareng ilmu nafe jeung rezeki mata gampang nu beunghar daek ngaji muga-muga nu daek usaha daek rezekina berkah ilmuna nafe. Nu teu boga usaha mutajaridin tapi daek ngaji ilmuna berkah moga-moga datang rezeki lain tina kasab ge Allah ngadatangkeun rezeki berkah sapaket cik tadi tuluy we muncul amal soleh di mana geus muncul amal soleh pangi jeung Allah usul ka Allah nepi kana surga Allah jalan tikus gampangnya tu kudu ka mana heula tuh tu kudu sedukut aing jalan ka Allah teh geuningan deui adi geus kapanggih ku batur kapanggih urang ke karamangih beja tapi bisa direalisasikan kurang bener Kang kadenya ilmu tuntut dunia siar teh artina urang teh kudu daek ngaji daek neangan rezeki tah kitu lamun muktasibin muntajaridin makeun mah itu neangan oge da moal aya asbabur rezekina daek ngaji wungkul tah eta alus nu ngaji getul usaha entong disebutkan jalma hubudunya dari ilmu nape mana neangan rizkina sakumaha ngaguludu ge berkah kabeh rizkina masalah ilmu nape nu dipake neangan rizkina kumaha tuh bahasana bari nyaho Allah itu bisi nalar apiah disangkan aing arek usaha ya kena besi kudu nalar apiah heula lain kudu nyaho Allah nyaho Allah tuluy kasab bari nyaho Allah rezekina itu aya nu ngaji nyaho Allah tapi teu boga asbabur rezeki dicukupkeun ku Allah rezeki mamlukna leutik ngan madmuna gede eta biasana mutajaridin aya mamluk badag tapi
aya nu badag madmun aya nu leutik eta biasa tasibin itu ka teu naon ngan ulah mamluk badag madmun leutik ribu tah gitu kan nu teu alus mah tadi kumaha daek usaha taranga berarti usahana teu make ilmu nafe moal berkah jadi sabab kusut tiru sing beungar si inget awas nu pangteu alusna nyebut nu pangteu alusna mah teu daek ngaji teu daek usaha panggoblok na jalma geus lah geus apa metak atuh mikir rang atuh aing teh bisa usaha ge atuh daek ngaji itu menang ilmu nafe matak aya Kang jalma anu pinter anu geus loba ilmu nafe jadi loba usahana aya sekalo naon sabna engke sabab ilmu ku aing dituturkeun ku naon ku hartana mieutina ngaji menang ilmu nafe can boga usaha tuluy geus boga ilmu nafe kan Allah ngadatangkeun asbabur rezeki jadi jama getol usaha getol ngaji tak gitu ulah disangka hubudun ya nu hubudun ya mah getol usaha terang ngaji eta hubudun ya tukang usaha daek ngaji mah moga-moga eta mah ilmu tuntut dunya Rasulullah ge ilman nafi'an jeung rizqon kitu so geus kapaham aya musan ramyang-ramyangnya ayeuna mah teu keder teuing teu matak jalanna da deukeut Kang jalanna da deukeut ari geus make ilmu nafe mah akang dengan rezeki teu kudu susah cekolot ke dengan ilmu mah ulah kutak-tak ku otak lain otak sira ieu dengan rezeki ku otak lain kumaha tadi ta eta ilman nafi'an rizqan thayyiban nuturkeun sapake terpisah rek neangan rek teu neangan nu geus boga ilmu nafe rezeki katarik rizqan thayyiban katarik ladang kasab muktasibin teu kudu make kasab mutajarridin so kan bisa narik itu ilmu bisa ilmu nafe mah boro-boro boga kasab teu boga kasab ge rezekina thayyiban ngan kebenaran dibagi dua ku Allah nu mamluk badag madmun badag mamluk leutik madmun badag nah nu madmun badag mamluk leutik teh di ilman nafi'an nu teu boga kasab mutajarridin engkau teu boga mobil tapi unggal rek ngaji tumpak mobil saeunaon disampeur kudu boga tidak pernah mencari tapi kalau butuh selalu ada tidak pernah mencari duit tapi selalu punya duit walaupun tidak banyak tukang leangan duit teu boga duit pas rek meuli sirop duitna teh nginjem ka batur heula madmun leutik mamluk badag kunaon mah teu duit poho na ATM 2 miliar padahal pas rek meuli sirop nginjem ka batur ulah kitu Kang jalanna matak ya Kang ya entong kudu jauh-jauh kudu lain maca hijib robi hijib nasri hijib bahri rek neangan duit aing make hijib robi ini maklubun pangtasir walah puasa 20 hijib poe bari teh nyawa Allah teh bener rek kira-kira kepanggih moal rezeki berkah kudu bari nyawa Allah bari nyawa Allah mah Kang ulah nu jauh-jauh Kang ulah nu jauh-jauh sholawat teh Kang aya sholawat bunghar aya gagabah Kang sholawat bunghar anu sholawat metak bunghar aya aya anu sholawat matak cagur aya ya Kang urus sholawat teh sholawat kumplit sholawat teh aya 55 ngaran sholawat apalna urang sholawat teh unggul berarti apa ngaranna ge teu naon sunat maca sholawat dina 27 tempat sholawat aya 55 ngaran sholawat eta sholawat aya sholawat tahsinul akhlak aya sholawat nurdat aya sholawat nuril anwar aya sholawat taksyifu wabir rizki aya sholawat tanwirul qalbi aya sholawat kamilah aya sholawat Imam Syafi'i aya sholawat Hasan Basri kasohor eta geus sholawat sa'adah
Sholawat ulul azmi, sholawat azimah, sholawat al-fatih, sholawat ayat sholawatul ghina, ayat sholawat jaharatul kamal. Anggaran sholawat. Apal seberiji orang sholawat. Kalau ngaji na bola keburu balik, itu keburu tamat ngaji. Ya sholawat lah Kang, geus make ilmu nafe, sholawat gagabah. Sholawat make ilmu nafe, bisa bongar, bisa. Gitu. Orang bongar mah, maksudnya bongar dia teh segala loba kudu. Bari mahi, mau bari mahi. Jadi urusan dunia akhirat bisa gampang, sholawat. Tapi sholawat make ilmu sholawat bari nyaho Allah, ilmu nafe. Sholawat dibaca teh nyaho Allah, mau kepangi kan. Oh ini sholawatul azimah harus dibaca, wah ngerti-ngerti. Bari make ilmu. Sholawat amalan mutakob. Ada sholawat teh amal mutakob. Sholawat bari hate nyaho Allah, nu dituang nu dipake biaya barang halal tah eta. Sepaket jeung sholawat mutakob balan. Sholawat jadi syukur kasayan teh Kang. Rek ini ke masjid sholat, tiap lengkah mupus dosa, tiap lengkah naik derajat. Rek ini ke pengajian, urusan dunia akhirat tiap lengkah beuki gampang, tiap lengkah beuki gampang. Rareget dipupus ku Allah. Soka. Ulah kudu nu alus-alus. Dina sholawat ya. Kangjeng Rasul pernah sumping ke sahabat, bari marah main salirana raraina. Katingali bunga. Cek sahabat, Gusti Rasul, aya naon ya teh bunga-bunga teh nya. Weng panggil jeung Jibril. Kumaha kitu? Cek Jibril kieu ya cenah, Muhammad, umat anjeun mun maca sholawat ka anjeun. Tapi sing ingat sholawat baki ilmu beri nyawa Allah. Mesti ingat, limpah sholawat kalian. Beri nyawa Allah. Ya, mun sabalik sholawat, Allah 10 balik sholawat. Mana jadi maca sholawat sabalik, rahmat 10 datangna. Lamun sholawat 10 balik 100 Allah mere. Salawat 100 sholawat Allah. 100 maca sholawatna 1000 Allah maca sholawatna. Mere rahmatna 1000 rahmat. 1000 maca sholawatna Muhammad engke eta jalma pas sedek di surga na lawang surga tak-takna jeung anjeun. Oke. Engke tak-tak eta jalma jeung anjeun padek pas sedek di mana? Di lawang bahasa isyarat. Sholawat logabah. Waduh, mata kayak jalma, Kang hayang gampang rezeki. Wah, ieu beres sholawat. Duh, sholawat kieu mah geus apal aja. Bener Kang geus apal. Oh, alus syukur geus apal mah. Tapi ngarti eta jalma kan, kolot geus 65 tahun. Kakar bebeja apa jejat rezeki. Kumaha cenah ieu teh Kang, sholawat baca nya. Lah sholawat ieu mah baca tiba lagi apal cenah. Geuning gampang. Tapi eta jalma teu nolak, ganti deui guna sejen teu. Ieu teh berarti kieu mun boga motor mah teh motorna aya, kuncina can aya. Ayeuna mah si orang kuncina diajengan, aing balik mah kunci ayeuna mah. Nepi geuranya, motor opat eueuh kuncian kumaha teh Pak motor. Jadi lain teu bisa macakeun sholawat dengan kuncina tuh apa? Aya kuncina apa? Nomor PIN apa? ATM di dieu nomor PIN. Itu apa nomor PIN sebenarnya? Padahal mau dibere ATM KBG ku Allah Ta'ala. Ngan nomor PIN na ieu loba nu teu apal. Sebab mikiran teuing keur naon meulikeun duit. Apal duit di keur naon duit teh. Mikiran teuing eta poho nomor PIN. Batak-baterna lain keur naon bahasana. Ieu teh ti saha? Ti Allah heula. Tah kitu heula. Ieu mah janji batak lu bare sholawat. Tah kitu saha Rasul. Lu matak
ulah kuno saja ku maca sholawat malah makieu pang gedena kesempatan narima syafaati kami engke pangrobana maca sholawat pang deketna di akhirat ke diuk jeung kami pangrobana maca sholawat tapi bari makrifat ka sehingga malah aya tungtung maka ditu panglobana pamajikan di surga panglobana maca sholawat ngan kade ulah diarti tah salaki aing maca sholawat hayang loba ge ulah eta mah jatah unggul kan si akang we kana-kana gitu Pak aksarukum sholawatan alayya aksarukum azwajan fil jannah Pak al hadis teh hadis Rasul mata kula batin pukar pikir di dunia mah lempeng maca sholawat gitu kan maca sholawat sholawat nu paling deket we kana rezeki ya Kak kudu dibacakeun iman disebut nage sholawat gampang rezeki geus begitulah paling enteng ngarasa ngarep bari we teu kudu mikir puyang-puyang sholawat gampang rezeki tapi kudu bari marifat ka Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbubi Muhammadinil habibil mahbubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sakitu tah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ceuk sakaol mah eta sholawate lain gampang rizki wungkul eta sholawat disebutna sholawat dawaul ilang sholawat landung sakabeh panyakit sholawat dawaul ilang siksa kol dari gering pesak kan ya dibacakan itu jadi lancar gering badan bawa baca ya kan gering sholawat naon salawat pikeun jalma nu menta tama mun boga panyakit gering tah dibacakeun urang ulah lemban batur naman urang we lah ajaran heula ka urang mun can mati ka urang ka batur moal mati mau janji ka batur dibacaan manehna ge teu mati istighfaran batur istighfaran diri ge teu mustajab diajar heula mustajab diri heula urang ibda binafsik namaan hate sorangan aing boga hate kering yo
tamaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub eta dibaca mana geringna hate di lohor teh yang salat batur ngaji teh yang ngaji bener bapak ripu teh yang nulungan padahal duit boga waduh gering hate teh wah penyakit ya baca eta dan ingat namaan penyakit namun dibaca nabi ya lu gering pesak namaan pesak udah gitu Kang lamun ek dihususkeun Kang keur kana urusan rezeki aya deui shalawatna khusus ieu mah ya khususna ya Kang disebutna ieu mah shalawat beunghar Kang kagok sama yang beunghar ieu frontal we anu balah mau aing boga murid pakir siap beunghar kabeh nah ku amal beunghar teh Kang ku iman, ku makrifat, ku amal soleh, ku harta we akhirna mah berkah, ku ilmu beunghar, segala beunghar geus. Pamajikan hiji we, tong loba soleh yang beunghar juga. Tuturuti teu nempok guru sian. Sok baca Kang, baca. Lewat beunghar ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillahi ma dhaqat illa farrajahallah. Gitu kata kasebut ka udah ke udah syukur ka udah geula teu dibalikan deh balikan deh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillahi ma dhaqat illa farrajahallah. Dibaca Quran kom kerusum tigerakna ta sholawat syaratna kudu makrifat ka beserta awak cager rizki loba rizki lahir rizki batin ilmu ku ilmu beunghar ku harta beunghar ku amal soleh ari geus kitu mah beunghar ku ilmu nape ilmu rizqan thayyiban amalan mutaqab tilu perkara nu teu bisa pisah di imamanana ku ilmu matak proses hirup hayang bagja dunia akhirat hiji teangan guru mursyid kadua lamun geus manggih ajian guru mursyid urang sing jadi murid sodik nu katilu di mana geus boga ilmu nape engke langsung Allah mapadin rizkina rizkin thayyiban amalan mutaqabbalan mun geus boga ilmu mun geus nyaho Allah rizkina rizqan thayyiban amalna ibadatul waslah. Jadi ahli Allah, urusan beres. Tidak pernah meminta-minta, tapi orang kerap memberi. Tidak pernah mencari, tapi kalau butuh selalu ada. Tidak pernah membeli makanan enak, tapi kalau makan selalu enak. Hebat kan? Eta nu paling gampang. Mana anak ada sisi salah. Mungkin sedikit terangkan di kamari. Mana aku masih tara menta ka makhluk kecuali ka Allah matak sakudu dipenta Allah mere gini sok menta ka makhluk leuwih ti heula hate geus menta ka Allah kapaham teh Kang tidak pernah mencari tapi kalau butuh selalu ada artosna tara nyupri ka makhluk sanajan nyupri ka makhluk leuwih geus ti heula nyupri ka Allah mentana ka Allah nyuprina ka Allah sanajan ka manusia itu. Itu jadi
salah matak Allah nyukupkeun kajen mamlukna leutik madmunna dicukupkeun ku Allah tak kitu Bang cirina nu geus leuwih ti heula menta ka Allah memeh menta ka makhluk nu geus nyupri ti heula ka Allah memeh nyupri ka makhluk cirina mun makhluk teu mere tara keheul tah sakitu geus lamun menta tapi keheul ciri nyupri ka lamun geus nyupri ka Allah eta mah kun sakadar makhluk duhur unggul makna tara meuli makanan enak tapi kalau makan selalu enak sanajan lain anu nikmat tapi keur manehna manfaat kapaham teu rek manfaat rek madarat nu kapanggih ku manehna manfaat kabeh keur manehna selalu enak hari ulah salah kieu atuh geuning atuh kali sok kalah setoran dahar pancana tidak pernah membeli makanan enak eta mah bahasa gaya anak hungkul kan tidak pernah membeli makanan enak tapi kalau makan selalu enak aya mah meuli dahareun ngeunah tapi di dahar teu ngeunah nu teu ngeunah ge di dahar jadi baliat ge jadi ni pae sapi ge alhamdulillah kabeh nu ngeunah nu teu ngeunah kabeh jadi ngarareunah sabab naon hakikatna nikmati al rubbama a'taka pamanaaka tapi rubbama manaaka fa idza futiha laka babul fahmi fil mar'i adal man wainal itu lamun Allah mukalawang paham pahmi anillah ka urang sadayana nu baliat ge jadi nikmat komo anu ni jadi jalma nu nikmatan dina nikmat jeung dina baliat jalma anu mana nu dibuka lawang paham ku Allah sabab ilmuna man sederhanakeun jalma nu ilmuna manfaat boro-boro nu nikmat nu teu nikmat ge kapanggih di dunya hakikatna nikmat nu manfaat nu teu manfaat ge saking hebatna eta jalma ku Allah diraksa sok datang nu teu manfaat aing sanggup kadatangkeun manfaat cik Allah apa saha nu rek cilakakeun jalma nu diraksa ku Allah guru mursyid guru anu jadi utusan Allah pikeun ngajaga ngajaring nyalametkeun abdina nu can barisa wusul ka Allah matak idza wajadal mursyid tasil ila Allah alhamdulillah Allah bare mursyid berarti Allah nulungan urang lamun Allah nutup mursyid di urang berarti Allah ngantep urang naudzubillahi min walhasil kajen ngaji lamun jalma guruna teu mursyid ilmu manfaat sanajan guru mursyid niat salah moal hasil ilmu manfaat mun nog mah kacing calang disilung-leuman ngan teu milu megar sabab kacing calang santri salah niat lain murid shodiq naudzubillahi min moga-moga urang ayana dina lingkungan Allah Subhanahu wa taala kenging kasalamatan di Allah diraksa dijaring ku Allah tong wa kalimautan salagi can jadi ahli usul maka Allah sadayana digampangkeun urusan dunia jeung urusan akhirat moga-moga dibeungharkeun ku iman dibeungharkeun ku amal soleh dibeungharkeun ku ilmu dibeungharkeun ku hidayah jeung taufik dibeungharkeun ku rusdu dibeungharkeun ku harta nu berkah Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka